Jadi kumaha atuh? Rek ngalamar abi moal. Ya jadi atuh praku henteu kana teh terselanjurnya kana Esme. Si ama bisa wae. Buru-buru atuh aulah hararese dan neng teh buru-buru dihalalkeun. Nya nama belum dihalalkeun atuh ku age. Neng, hoyong mas kawinna naon wae? Neng mah teu kudu nu mewah-mewah. Nya naon eta teh? Ku mas WA nu leutik cukup 80 gram, sepatu 20 jutaan, terus mobil Pajero second gitu naon. Tapi nu anyar. Sahanya nu stres teh teh hariwang urang mah beraku mobil second tapi anyar. Hah? Naon Henteu neng, eta baturan aya nu stres. Jadi kumaha atuh? Sanggup teu mas kawinna sakitu? Ya pasti henteu atuh neng. Ih naon ama kitu Horoy atuh neng, pasti eta mah kuaha diusahakeun. Neng, uih heula nya tos siang kon bae damel bari milarian kanggo mas kawin. Yang mas kawin engke. Nya sok atuh cing sumangetnya. Nuhun Karira teh nya tuh aing mantau heula uih heula. Hati-hati. Asik kawin. Kawin. Aduh, anjing berat oge syaratna. Tapi bae da aing kegoknya usaha nu penting mah bae demi semester sayang. Si anjing saha manusia teh keur botak teh polontong deui. Kek tapi nah cigarek asup ka imasan pamajikan aing. Cik urang intip Ternyangka anjing calon pemajikan aing salingkuh. Pokoknya mati nyaikeun sia isukan ku aing diselesaikan secara jantan. Anjing. Goblok. Neng. Panjenengan kopi ya lah. Ampe seger. Nya tungguan. Eta si Taher geus aya di dieu deui wae. Sika ku aing wae mah. Kemana ya seneng teh? Meni hararese kita nyang kopi teh. Sia mah bisa naon deui sia goblok. Aya naon ya, Jang? Ganeng sia mentang loba bacot yo asaan perut aing goblok. Ani. Awas ya. Kunaon digebugan? Waduh. Saha Neng? Bapak Neng. Kata bapak Neng. Ada anak gelok ke bawah air. Botak. Iya Dan, saya tuh lagi pusing. Pusing kenapa, Mang? Itu Dan, istri saya ngeluh terus Dan. Gara-gara apa emangnya, Mang? Katanya sih saya kurang perkasa di ranjang. Dan mungkin kamu punya resep enggak biar saya perkasa di ranjang? Boro-boro, Mang, ada-ada aja lah. Lagi pada ngomongin apa nih? Kok serius banget sih? Ini si Amang lagi ada problem sama istrinya gara-gara kurang perkasa di ranjang. Kebetulan nih, saya punya produk bagus. Produk apa nih? Kopi SLB. SLB, sekolah luar biasa. Bukan, tapi ini kopi sehat lahir batin. Kopi khusus para suami yang sudah terbukti jos. Sini saya minta. Tunggu dulu. Buat para jomblo sama duda, mending jangan beli deh, soalnya impactnya sangat dahsyat. Kopi ini khusus untuk para suami yang sudah punya istri, biar makin mesra di ranjang. Emang adatnya apa, Pak? Nah,
Satu saset ini bisa tahan ereksi 3 hari loh. Tambah keras, tambah besar, tambah kuat, tambah tahan lama loh. Semalam bisa kuat 3-5 ronde selama 3 hari loh. Hanya dengan minum 1 saset saja. Minum kopi SLB ini aman loh, soalnya sudah terdaftar di BPOM dan sudah mempunyai sertifikat halal dari MUI. Buat kalian yang suka bisnis, bisa banget loh dapat cuan dengan cara menjadi reseller. Buruan jadi tim cuan kita. Kopi SLB sudah terbukti dan teruji selama 3 tahun loh. Menjadikan banyak pria super di atas ranjang. Jadi buruan order. Pasangan puas, Anda nikmat. Pak, kumahanya nasib keluarga orang teh niki wae. Nyakeun we atuh mah, sing sabar we atuh. Engke ge mah mudah-mudahan we aya jalana mah. Nya Pak, mudah-mudahan we aya jalana. Meniki wae. Nepikeun ka hese meuli beas-beas acan. Cek bapak ge sing sabar, jeung ikhtiar. Pasti aya jalana. Bapak bener, tenan naon mamah ngadu nasib ke luar negeri. Nya ari mamah geus bulet mah teu naon mah. Bapak mah ngijinan wae. Tapi kade daftarna ke agen lain ilegal deui. Henteu Pak, mamah daftar ke agen resmi. Tuh ke agen si Mang Japar. Ayeuna tinggal nungguan keputusan. Katarima apa henteu? Nya atuh ku bapak didoakeun geulisnya, mudah-mudahan sing katarima. Hayu atuh anter katen si Mang Japar. Urang tanyakeun, geus aya keputusan can ti luar negeri. Katarima atau henteu na? Ya, hayu atuh mah ayeuna. Bisa mah temen ngelak nyaker sete gitu. Kayak ku nikmat hidup di dunia. Ngecek biodata ieu. Alhamdulillah geningan loba oge anu ngadu nasib. Mata kudu percaya ka urang mah. Da urang mah agen resmi lain ilegal. Contona Ceeroh ka Cina. Cemumun ke Vietnam. Tinggal nguan ieu keputusan si Esme ya. Sebancang lempangna. Tuh geningan ayah si Mang Japarna. Oh nya euy. Assalamualaikum Mang Japar. Waalaikumsalam. Geningan Esme jeung Kang Gule ka dieu geningan. Nya aya kareso we cicing di imah. Geus we atuh di dieu lah urang ngopi manis, cantik maksud teh. Nya geus bae atuh Kang Japar. Ulah ngararopet. Ngararepot. Maksud urang teh da malila urang mah. Iya masuk kitu wae le di dinya mah. Kumaha Mang, geus aya keputusan ti luar negeri teh? Heueuh Mang Japar. Kumaha geus aya kaputusan can katarima henteu. Cik, urang cek heula dinu datana. CSM teh ka Hong Kongnya. Can aya euy. Biasana mah sakedeung deui gra. Mudah-mudahan we atunya katarima. Geus teu kuat ieu hayang ngarubah nasib. Sabar we atuh, Cek. Tah, geningan aya notif. Sugan we geus aya keputusanana. Oh, tuh Mang sok tinggal heula Mang. Alhamdulillah, Cek. Katarima di Hong Kong opat angkana tembus euy. Aduh, hebat euy. Yes, alhamdulillah. Tembus Bapak menang 4 angka. Si anjing anu nasib teh nomor togel. Sugan aing di TKW. Goblok. TKW cenah, notogel. Tulus banget. Tulus.